Araan daging kurban pake samara hasem. Assalamualaikum baraya, kumaha yeuh Dararamang. Ieu teh kabeneran nya alhamdulillah kenging daging kurban, ieu teh bingung bade dimasak naon. Lamun dienek-enek teh geuningannya nih sok asa garariung kitu tah. Tah ayeuna mah urang scroll-scroll heula HP cenah teh urang ningali rek di kumaha ieu teh daging teh. Kapanggih ayeuna mah rek disamaraan hasem cenah teh ameh seger. Asa mimiti itu si dagingna teh dikulub heula 5 menit. Tah tapi ieu teh kan busa-busana teh bararijil nya dipiceunan heula we terus diganti caina. Tah saenggeus caina dipiceun mah ganti we ku cai bersih terusan we make daun salam, make serai, make jahe terusan ditutupan. Geuningan cenah rek make metode 10 30 10 teh ya ameh empuk. Da teu boga presto teh nya jadi we kitu metode kitu. Sambil nungguan si dagingna hipu ieu teh rek nyisikan bawang bodas jeung bawang beureumna. Tah ieu teh aya tomat jeung cengkeh. Lamun ceuk bahasa kerenna mah cenah ieu teh rek digarang asem kitu teuing naon pokona mah nu kitu we. Mun ceuk abi mah ieu teh samara hasem. Tah ieu ayeuna urang goreng heula si bawang beureum jeung si bawang bodasna. Gongsrang-gongsreng we si samarana atawa si bawang beureum bawang bodasna tepikeun ka koneng. Lamun geus koneng kieu mah nya urang abuskeun we cai rebusan dagingna jeung dagingna sakalian. Da ieu mah nya pake cai bersih pan tadi geus diganti. Bahan kaldu bubuk jeung kecap saeutik jeung pedes. Tah aya gulaan saeutik lamun geus nyampur mah ieu urang abuskeun si tomat jeung si cengekna tong hilap we cai asemna. Da kocek terusan koreksi rasa lamun geus karasa ngeunah mah si taburan bawang daunna urang taburkeun. Kocekeun we sakedeung supaya rada layu si daun bawangna. Saanggeus layu jeung karasana geus ngeunah urang abuskeun we kana panci. Ieu teh abi teh make panci borosiliket nya anu tahan panas jeung ieu teh bisa asup kana kompor atawa langsung dimasak di kompor. Teu peupeus nya baraya da ieu teh aya tutupan. Tah ieu geus beres si masakna garang asemna. Sakieu heula video ti abdi. Tong hilap bersyukur atas nikmat dinten ayeuna.